Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur barai sadayana tepang dangu di sarang simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geningannya dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor ima panyelang we nya bagian anu katujuh karya Kang Rompis. Panyelang bari ngantosan updatean dongeng saninten emas sareng Dewi Skartaji hiji deui nya Campaka di Pasir Remis gitu. Tah kanggo panyelangna panginten supados teu teuing upload nyaeta Ratu Jin Toloheor. Sanaos kantosnya di upload di pedar dina channel nu sata acana tapi ieu da kanggo ngararapih pala wargi sadayana nya. Kanggo ngararapih deui kumargi da kapungkur mangawitan ngadongengkeun ieu Ratu Jin Toloheor teh sonkatna masih kene pi dalapan nya jaba sisi jalan raya gitu. Masih kaku kitu nya pala wargi sadayana. Tah pamugia ieu tiasa janten karyanya nu langkung sae diperbaharui gitu. Kumaha atuh salajengna ilalakon Ratu Jin Toloheor bagian katujuh teh tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sakali deui satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe mangga di subscribe heula nya da gratis subscribe mah gitu. Supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya ulah hilap di like di komen sareng di share. Komen nya komen dina alur carita teras salah sawios bentuk pangrojong ti pala wargi sadayana anu sok manco dina YouTube nya nyaeta ulah di skip iklan ada bageur nya. Pokona mah anu teu skip iklanna berarti nyawer ageung ka abdi teh. Tah saumpamina aya rezeki langkung gitu nya teras hoyong apresiasi supados lancar ka Kang Rompisna nya dina updatean dongeng tiasa ngapresiasi kana nomor dana eta sabaraha we saikhlasna tong ageung-ageung 2000 we tang-tang parkirnya meh lancar Kang Rompis dina ngadongengna nya. Da ieu mah gratisan nya ka Kang Rompis teh subhanallah soleh nya atuh pamugia ieu sing tiasa janten ladang amal kanggo anjeunna dina ngahibur urang sadayana nya Kang Rompis teh. Supados teu nyang kolong tingkara waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu katujuh. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Saprak aya kajadian nampiling Nyimimi Den Sophia teh kacidang ngenek-ngenekna ka Nyimimi boga karep hayang ngakalakeun. Poe harita Den Sophia teh keur aya di salah sahiji imah keur ngawangkong jeung dua lalaki. Muni tenan kana tangtungan mah si dua lalaki payus lamun disebut jawara kampung. Ari ngaran eta dua lalaki teh nyaeta si Barli jeung si Obay. Dua nana nyobat dali ti leutik tug nepikeun ka mangsa dewasa babarengan. Den Sophia ngahaja nepungan si Obay jeung si Barli rek minang saraya hayang ngawarah ka Nyimimi. Den Sophia oge geus nyaritakeun lamun hayang males kanyeri ka Nyimimi. Obay janten kumaha maksud nente ngarahpun mang duaan langkung paos. Ceuk si Obay tumanyakan Den Sophia hayang pararugu
Ari pikeun si Barli jeung si Obay mah dititahna naon oge moal burung daek, nu penting maranehna mareunang buru. Tadi ge kuring geus ngawakca hayang males kanyeri ka si Mimi. Ari cara nama kumaha aranjeun duaan we eta mah arek diiwat dipiceun di leuweung geledegan mangsa bodoh, arek disiksa di tenggelan tayabayana, nu penting mah kanyeri kuring teh kaubaran. Tembal Nen Sophia kacida ceceubna ka Nyi Mimi. Sok komo urang lemur nagrak toleh muji ka Nyi Mimi anu miboga rupa geulis meh taya nu mapakan, kangewa Nen Sophia teh beuki rohaka bae ka Nyi Mimi. Kahartos pisan Den, mun nya kitu Den, yu pancen teh kalintang abotna. Margi mun suk teh mah Nyi Mimi ngadadak leungit ti lembur, bakal gujrud salah lembur bakal pada nyungsi ku balarea. Nu hartosna mang duaan kudu nyanak Nyi Mimi kanu teuwih pisan di lembur. Namun moal mungkin dicanak di papanggul kaburu katohian manten kudu sejen. Pun emang kedah nyanak ku jalan demit. Tak kitu Den. Si Barli milu mairan nebrehkeun sagala pamanggihna, najan kumaha bae oge tetep miboga kahariwang. Urusan eta mah kumaha aranjeun duaan, rek iraha atawa rek dikumahakeun oge si Mimi, kuring mah seja nyerenkeun ngan kuring oge moal gaplah ka aranjeun duaan. Ceuk Den Sophia bari ngodog sakuna, bro nunda duit dina palupu. Panon si Barli jeung si Obay barun celik ningali duit anu gede pisan pangajina. Muhun Den, keun serenkeun bae ka pun mang duaan. Walon si Obay rikat leungeunna ngarawatan duit tina palupu. Heug kuring nungguan hasilna, ayeuna kuring arek balik bisi jadi panyuriga batur. Ceuk Nen Sophia deui bari nangtung laju ngaleos indit ti dinya. Sanes Nen Sophia jauh ti dinya, pok bae si Obay teh nyarita, Barli, ieu duit urang bagi dua, tapi cik kumaha carana sangkan pagawean urang lantip teu katohian ku urang lembur. Ceuk si Obay bari mikeun duit ka si Barli. Duit gentak bae dicokot ku si Barli. Eueuh deui jalan Kang, lintang dibawa ka nu jauh ti lembur dina mangsa peuting, mun bisa mah dibawa ka leuweung naringgul. Temal si Barli mere wewengan ka si Obay. Tah ade pisan pamikiran teh euy, dewek satuju pisan. Tapi nah arek langsung dipiceun atawa arek dipateni. Lamun dipateni mah lebar manten atuh. Lamun dipateni mah tuh lebar temen. Sakitu gademol apanan Nyi Mimi teh. Oh montong dipateni atuh Kang, bisi ngaririwaan ke ka urang. Piceun we di leuweung. Ngan samemena urang kokos ulah kuduaan, urang opi. Ceuk si Barli. Aya ku tegep otak si lain teh Bali. Keun dewek nu bakal mitembeyan ngokos Nyi Mimi mah Duh, kabayang moal teu ngalemod. Aduh, matak moho. Sakitu gademolna apanan. Si Obay ngagak-gak seuri kacida panujuna kana omongan baturna. Ke. Nah, akang rek mitemuyana geuning. Kuduna ge kuring atuh nu teu acan kawin. Akang mah yeuh geus boga pamajikan. Jadi wayahna akang mah urut kuring heuh. Ceuk si Barli teu panuju kana kahayangna si Obay. Waweur si lain mah Barli. Dewek teh geus pangalaman kana upa-upi ngokos bikang mah. Nu hartina kudu dewek heula nu ngokos Nyi Mimi. Panon si Obay muncereng ka si Barli. Tuh bisa Kang. Ulah sok licit cilimit atuh. Najan urang sosobatan, tapi perkara bikang mah beda urusan atuh. Jadi wayahna kuring heula nu ngamimitian. Tangkurak sia, sarua jeung nang tanggelut ka dewek atuh eta mah. Setan alas. Ceuk si Obay ngagidir nafsuna. Asa kaunghak beureunan ku si Barli. Oh, taya bayana Kang. Yo, pikeun si Barli yo moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Hayu urang pada ijen patutunggalan. Ceuk si Barli panuna mureleng ka si Obay. Fah, hayu sia, urang galungan di luar. Pokna si Obay bari jeleng luncat kaburuan ngan orokaya sukuna ti kait kana golodog. Kedebut, cenah.
Kitu deui si Barli manehna ngagajleng kaluar nuturkeun si Obay, sarua deui manehna teh dikait kana panto, koleang gedebut. Tungtung nama ieu dua jawara teh les kapiuhan. Kacaturkeun Ratu Arum manehna mah arang langka aya di imah, gawena ukur ngatrok we jeung Nyi Iting, lamun aya pigaweun teh sok babarengan can pernah sosoranganan. Sabenerna mah Ratu Arum teh horeameun ngalayanan lalaki anu ngarabrul daratang ka imah Ambu Esin, sabab Ratu Arum di alam manusia lain hayang niangan lalaki, tapi nganteur karesepna ngablu ka mana badeosna. Lantaran di alam manusia mah loba anu narik ati pikeun Ratu Arum, mineng mangihan kajadian anu matak helok pikeun dirina. Hal ieu pisan nu jadi pangabetah pikeun Ratu Arum, anu matak kajen anu datang jalma jegud, Ratu Arum mah teu katarik, teu kurang anu daratang teh miboga rupa gandang katut anak pangagung, anger bae Ratu Arum mah teu daekeun. Dina hiji poe, Ratu Arum jeung Nyi Iting teh keur mapai-mapai sampalan ngasru ka pakebonan, anu maksudna mah keur ngalundur neneangan lalab rumba. Ti imahna ge bari markel sangu, itung-itung bari botram. Ini lamun geus nepi kebon Mang Ahim urang reureuh heula bari sakalian ompreng, uing tadi teu sasarap beuteung geus karasa lapar. Ceuk Nyi Iting ngarandeg heula. Sarua uing ge Iting, tacan kararaban kejo iteh, kakarek bubui sampu 3 bukur. Walon Ratu Arum, panuna rurat reret ningalian ka sakuliah kebon. Dua pagah hilaing mamimi, tahar bubui sampo oge sarua sia sasarap teh, teu kudu kakejo wae. Beda sia teh Iting, yah bubui sampu mah heuras jeung hararideung kana sungut. Keke, nah make jeung heuras sarta hararideung kana sungut. Kapan bubui sampo masa kitu muruh muihi puna apanan? Ceuk Nyi Iting asa teu kaharti ku omongan Nyi Mimi anu pajar bubui sampe heuras. Nyauting sia Iting, pokona mah teu ngeunah di daharna bubui sampe mah, ongkohan harideung oge loba lebu kana sungut. Temal Ratu Arum bari geek diuk dina jukut. Asa kupoehkeun uing mah, nah kumaha ilahi ngadaharna eta teh Mimi? Dahar sampe nepikeun ka sungut pinuku lebu. Nyi Iting kacida bingungna kusabab ukur ngadahar bubui sampe tapi ari sungut pinuh ku lebu. Ya kitu we sia Iting, dahar bubui sampe mah dicapek, piraku ilaing teu apal, belet ilaing mah. Uing ge ngarti Mimi palabadinya mah. Maksud uing teh ngadahar bubui sampe nah teu dipesek heula cangkangna kitu. Dasar bolot ilaing mah Iting, ngaranna ge bubui sampe geus asak mah langsung didahar. Minggeus urang ini ti keburu menterang manten ke. Pokona mah teh hayang di uing mah ngadahar bubui sampe. Pokna Ratu Arum bari cengkat terus bae ngungkug teu malire ka Nyi Iting. Eta ka uing nyebut bolot, sidikan manehna nu botrok. Ngadahar bubui sampe janji kada waktu dipesek heula cangkangna. Ceuk Nyi Iting ngutruk sorangan, jung bae cengkat nyusul Ratu Arum anu geus miheulaan lempang. Heuleut sawatara waktu, Ratu Arum jeung Nyi Mimi anyog ka kebon Mang Ahim. Kebon Mang Ahim gamlung keneh can dipacul urut pelak jagong. Teu aneh lamun kebon Mang Ahim teh sok dipake ngangun domba, kusabab loba jukutna bari jeung hararejo. Lalab rumah oge loba pisan di dinya, ti mimiti lalab Jombang nepikeun ka Bagelis keur meujeuhna mararontok. Samalah mah aya tangka leunca anu jadi kusorangan. Buah leuncana baradag, sawareh geus hararideung, arasak dina tangkal bakat kulebeut, aya oge anu marurag gahanap geus uduh geus liwati asak. Mimi, pupu leunca jeung nu asakna sawareh urang jeung lalab di dieu.
sesana urang jeung karedok leunca di imah uing arek ngundeur Jombang jeung Bagelis sakieu mah rontokna tingali Ceuk Nyi Iting bari jongjon ngundur Jombang jeung Bagelis anu keur marejeuna mararontok. Ratu Arum teu nembahalan terus bae mupuleunca anu keur meujeuhna mirih pil buahna. Ratu Arum kacida resepna sabab tangka leunca aya kana duana sarua deui laleubeut. Tiap manggaran reuteum ku buah leunca sakapeung sok diasaan ku Ratu Arum buah leunca anu geus hideung teh karasa amis barinyan cag deui kanu harejo keneh karasa peuheur. Ratu Arum kurang resepeun kana leunca mah tapi najan kitu buah leunca kabeh dipupu samalah mah anu marurag oge di wadahan. Rengse mupu buah leunca Ratu Arum diuk bari nang hunjar lamar buah leunca menang mupu teh ditunda deket endong bekelna. Nyi Iting oge geus rengse tina ngundeurna Jombang jeung Bagelis teu sirik ngunung-ngunung minuhan endong. Mimi urang dahar yuk teu kuat beuteung geus murilit ieu teh Ceuk Nyi Iting bari muka wadah bekelna. Ilaing mah raresi barang alat teh kawas nini-nini ih. Temal Ratu Arum ngarawel endong wadah bekelna. lain hararese sia tapi loba pisan ngundeurna deuleun Minggeus tong bahuntu sia mah uing arek dahar. Ratu Arum teu malire deui ka Nyi Iting dekul bae dahar miheulaan. Panon Nyi Iting ngadila ka Ratu Arum tapi teu wani cacarita. Ratu Arum tonggoy ngahanca alasna daharna segutna keranan dengan sang ukur jeung pais peda di surawungan di embohan we ku angeun tong tolang jeung goang. Dina waktu anu ngan sakedeung Ratu Arum geus rengse tina daharna regot nginum. Nyi Iting tangka buncelik sabab manehna mah karek-kerek ngahuap tapi Ratu Arum daharna geus caca. kabina-bina teuing dahar teh Mimi kawas di udag riring wa ilaing mah ih Ceuk Nyi Iting panuna mencerong beungeut Ratu Arum. Sok-sok dahar teh montong loba baceus ya. Lamun umum kadikeun alasna milaur uing hayang keneh ieu teh. Temal Ratu Arum panuna mencerong kana alas Nyi Iting. menye dasar ilaing marowok Mimi tara aya kabentetan Ceuk Nyi Iting bari ngadekul dahar. Ari Ratu Arum mah ukur Nyi Kikik seuri. cik Mimi kadikeun tah wadah leunca teh ngeunah meureun leunca dadakan mah heueuh Ratu Arum teu nembahalan sor bae wadah leunca teh digeserkeun ka lebah Nyi Iting. Nyi Iting nyokot leunca terus bae dihuapkeun kadenge pating caletruk tina baham Nyi Iting anu keur ngadahar leunca. Ratu Arum mah tiba ngareret sakedeung lantaran manehna mah geus apaleun lamun buah leunca teh rasana peuheur. Ngan teu lila di antarana kadenge Nyi Iting teh babalongkengan utah uger puguh bae Ratu Arum teh ngaranyug gentak bae tumanya. Kunaon ilaing teh Iting? Nyi Iting teu nembahalan manehna mah terus bae ongkek-ongkekan bangun ripuhna keranan. Beungeut Nyi Iting pias panona cirambayan balas utah-utahan. ilaing mah kacida pisan gawing teh Mimi Ceuk Nyi Iting bari nyokot cai nginumna dipake kekemu. Na uing muka tempuhan sia teh Iting. tingali sia ku sia Mimi tempo tadina wadah leunca aya naon Ratu Arum gancang bae nyokot wadah leunca dialak ilik imeut pisan tapi tayana naon ukur buah leunca we nu ngajarentul. Tayana naon sia teh Iting? Montong sok nyalakeun hakaneun pamali. Temal Ratu Arum bari nunda deui wadah leuncana. dasar mata pedas ya mah Mimi Ceuk Nyi Iting bari nyokot wadah leunca sangeus milihan leungeun Nyi Iting ditamprakeun ka Ratu Arum. tinjo ku ilaing sia teh Mimi ieu mah lain leunca tai domba deuleun ieu mah tai domba nu geus garing Ceuk Nyi Iting deui bari terus cumiduh ngarasa sebel jeung ngurel keneh. Basa tadi ngabaheum leunca teh karasa ku Nyi Iting aya nu ngagar sarta bau meledos. Ana disidik-sidik kana alas sing horeng buah leunca ngahiji jeung tai domba anu geus garing. Tangtu bae kasamaran tinggal
sabab buah leunca nu asak teh sarimbag pisan jeung tai domba anu geus garing kapoe anu tumrapna ka Nyi Iting matak ngurel kana beuteung nepikeun ka akhirna Nyi Iting ongkek utah uger. Keun bae si Iting ubar deulin eta mah. Ceuk Ratu Arum nyikikik seuri. Nyi Iting teu nembalan ukur mencetan beuteung nawe nu karasa seueul kene. Bonang si ayeuna mah. Kadeng aya sora lalaki gigireun Ratu Arum jeung Nyi Iting, puguh bae Ratu Arum jeung Nyi Iting teh ngarenjag. Bre, katingali aya dua lalaki ngaberga bari nyarkelan bedog. Nu tayalian eta teh si Obay jeung si Barli anu geus ngintip-ngintip ti anggalna nya eta arek ngiwat Nyi Mimi. Mantong kabur atawa ngagorowok sia. Lamun maraneh duaan hayang salamet. Ceuk si Obay panonna mencerong ka Ratu Arum meh teu ngiceup. Atra ti korona lok-lokan si Barli ngadeuketan ka Ratu Arum bedogna diantelkeun kana beuheungna. Nyi Iting awakna ngagibrig beungutna ngadadak sepa awahing ku sieun. Arek narahun aranjeun duaan, naon dosa kuring? Ceuk Ratu Arum teu kacirita giwur, anger bae tenang. Montong loba tatanya lamun hayang salamet. Hayu, marane duaan kudu ngiru ka kuring. Ceuk si Barli bari nyidik-nyidik kana awak Ratu Arum anu gademol. Heg, kuring moal baha kana kahayang aranjeun duaan. Temal Ratu Arum bari ngawatek pangawasana. Ratu Arum milih cirim dirina jeung Nyi Iting kana domba. Hade euy, hayu init ayeuna kene. Ceuk si Obay bari terus nungtun Ratu Arum satengah digusur. Kitu deui si Barli nungtun Nyi Iting teu sirikna didurugdug. Ari Nyi Iting ukur colohok kusabab dumadakan juga aya domba di dinya. Anu leuwih helok pikeun Nyi Iting mah lalaki anu duaan teh pating dirigdig narungtun domba bari leumpangna rurusuhan. Tapi pikeun si Obay jeung si Barli mah pangrasana teh keur nungtun Nyi Mimi we jeung Nyi Iting. Hayu Iting urang balik antepkeun lalaki ucut burung mah. Ceuk Ratu Arum bari ngarawel endongna terus bae ini ti dinya. Nyi Iting tangka ngagurubug gancang nyokot babawaanana terus bae leumpang nyusul ka Ratu Arum. Ari si Obay jeung si Barli terus bae leumpang gagancangan bari narungtun domba kasieunan meureunnan kapanggih ku nulian. Ari anu keur ngangon domba kabeneran deui ngareret ka palebah si Obay jeung si Barli anu keur nungtun domba bari rurusuhan. Puguh bae anu ngangon teh ka cidareuwasna. Geus teu gue lamun eta dua jalma teh nu rek maling domba ingwanana teu anta parah deui nu ngangon domba ngagorowok tarikna keranan. Bangsat oi bangsat, aya bangsat domba yo. Ceuk nu ngangon domba bari ngabretek lumpat mudag ka si Obay jeung ka si Barli. Baturna nu sarua keur ngangon pating raringe ngan samangsa baturna katingali keur lumpat bari nyebut bangsat. Ngan berebet bae maranehna oge lalumpatan mudag baturna bari sarua di pating corowok nyebut bangsat. Si Obay jeung si Barli pating raranju geus boga sangkaan lamun ketakna teh geus katohian ku nulian meh barengan sakilat si Obay jeung si Barli teh manggul dombana berengbeng si Obay jeung si Barli ngabeuceur lumpat teu sirikna sagala diluncatan pating gorobas kanu bala. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui nya aduh teu karaos ini kan. aduh masya Allahnya ieu nuju live dongeng gitu direkam karaos gempa agung naon teh ngresek panya teh aya nu mapah sing goreng gempanya agung gitu. Mugi atunya urang sing ditebihkeun tina sagala musibah bencananya. Masya Allahnya urang mah nembe ngaraoskeun gempa ge geus soaknya ngarieg na bumi alam teh. Komodi di daerah nu sanes mapannya
Oh bangsa rudal ngacelegur deh sowak. Atuh pamugia bangsa urang ya sing ditebihkeun tina segala kamadorotan, sing ditebihkeun tina musibah balai bencananya palawargi sadayana. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.